ulah kieu. Aing mah keur interaksi, karena Facebook kudu loba interaksi siapa. Yo, interaksi lain kitu. Interaksi teh kanu nyapa, kanu komen, salam interaksi lain takieuan. Nah, Facebook teh diomongkeun jeung jelema jeung demit. Nu penting interaksi cenah bae loba FTP cenah. Ari urang deh. Goblok. Aduh, goblok teh. Jangan. Aing ka usaha.